Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Nuhun upami damang mah. Minggu kamari di akhir pangajaran tata rucinganana nyaeta kaca naon anu berat pisan. Jawabanana kaca likan gajah. Keprokola. Tah ayeuna hayu urang sami-sami diajar deui. Mudah-mudahan naon rupa hal anu dilakukeun ku urang dina salila proses diajar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kukituna hayu urang sasarengan ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Rengse. Tah ayeuna ngadeg. Saperti biasana, saacan prung urang diajar, urang ngawih KPD, kawih pangjajab diajar. Hayu ah. 1, 2, 3. Masa cangkeling manuk cingkleung cindeten los ka kolong bapak satar buleuneng cangkeling manuk cingkleung cindeten los ka kolong bapak satar buleuneng. Pamirsa, sababaraha minggu katukang urang geus diajar materi ngeunaan warta. Boh warta dina majalah, boh warta dina TV. Malah mah geus ditugaskeun pikeun nyieun hiji contoh redaksi warta dina TV. Nya tangtuna diluyukeun jeung contoh anu geus ditulis ku hideep. Tah ayeuna dilengkepan ku materi ngeunaan kabasaan. Nyata kalimah wawaran. Kalimah mangrupa runtuyan, gundukan kecap-kecap anu miboga ciri dimimitian ku aksara gede kapital jeung ditungtungan ku tanda baca titik. Boh tanda tanya atawa tanda seru. Kalimah gumantung kana intonasi atawa lentongna. Aya lentong naek, aya lentong turun. Eta mangrupa ciri atawa prinsip dina kalimah. Kalimah wawaran mangrupa kalimah anu eusina mere beja atawa mere nyaho. Beja dina kalimah wawaran teu merlukeun respon. Boh respon anu mangrupa jawaban, boh respon anu mangrupa kalakuan. Kalimah diwangun ku unsur fungsional jeung unsur kategorial. Kaasup kalimah wawaran sangkan hideep leuwih jelas, leuwih paham, ieu aya tayangan perelean ngeunaan kalimah wawaran. Sok perhatikeun sing taliti tur saregep.
sakedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngadedur hoyong patarema dina soca sanaos sakiceuk. Ieu hate teu puguh rasa dabongan kapalangnya mondok ge teu tibra kantenan ngimpen sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogok tetepan sok hoyong nyieun ieu kakangan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun teu mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega. Pamirsa, ayeuna urang geus aya di akhir pangajaran. Kukituna urang tatarucingan. Dangukeun teguhnya kutu naon anu paling bahaya. Minggu payun jawabanana. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.